Amanat Pak Bupati kasih tahu warga jangan banyak-banyakan. Atuh kumaha nyampeikeun anak. Sehubungan dengan virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sineurang puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat. Wabil khusus ka Kiai Haji Ato anu jauh ti tungtung dunia. Alhamdulillah di babaturan monyet. Oge kiai anu teu asing deui anu kacelun ka aun-aun ka kaconcara ka unggal dagara ka beja ka mana-mana lahir di planet. Ieu adalah Kiai Haji Supendi. Para kiai anu sanesna anu kusim kuring teu disebatan sami mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pisan guru urang sadayana sebagai pengasuh pondok pesantren di dieu anu sering pisan amprok sareng musim kuring patali putrana di ditu ialah Abi Musa. Urang doakeun mudah-mudahan sing panjang yuswa tur mudah-mudahan dipasihan kakiatan sarta dipasihan kajembaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rekanan-rekananana anu dina kasempatan ya hadir
Ialah Bapak Haji Wahyu sebagai panitia penyelenggara, lain wahyu ilahi tapi oge Bapak Haji Emrodin, Bapak Haji Hasanuddin, berikut nu sanes-sanesna nu sami kusim kuring dimuliakeun oge para panitia penyelenggara PHBI. Kumna hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah wong ieu urang kempel di dieu khusus nasim kuring. Umumna urang sadayana sabada abi sumping ka ditu teu dipasihan waktos patali sim kuringna dibere sangheuk. Jadi ieu ngaji teh sok aya sangheuk. Tapi lamun moal bejakeun mah sangheuk. Kuladaran Pak Haji Wahyuna di Cilongok bae teu balik-balik. Ya akhirnya saminggu pasihan waktos alhamdulillah asli nama kersani Gusti. Wengi ieu urang kempel di dieu Allah Maha Uninga. Teu aya maksudna naon hiji bae urang teh nembongkeun cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun lain modal cinta ka Kangjeng Nabi moal bisa urang kumpul ngariung di dieu. Ieu hiji tanda bahwa urang bakal kasalalorga. Geus pede jasa. Masya Allah. Dia urang kita ke gereja memual daek. Bahkan tadi kasumpingan Pak Bupati amanat aya acara henteu cenah Kiai malam ieu aya insyaallah. Di mana? Di Gurubug. Pangjore-jorena lembur. Tapi lamun orang inget ka pawayangan bagus Gurubug. Si Gurubug dalam geus kaluar sarua jeung si eta. Amanat Pak Bupati kasih tahu warga jangan banyak-banyakan. Atuh kumaha nyampikeun anak. Sehubungan dengan virus corona. Masya Allah heboh. Dengan virus heboh. Mun didongengkeun mah panjangan teu kudu urang mah biasa bae. Dunia heboh. Pohara ya dengan virus tersebut dunia heboh sampai kegiatan-kegiatan di berbagai negara libur. Bahkan aya nu geus ngunci negara dikunci. Kegiatan kaji. Bagi santri kos sim kuring, kos abi jeung nu sanesda jeung nu sejena emang dititah ulah ka mamana ieu. Ulah dititah geus dititah ulah ka mamana geus cari cing di imah bae kami mah geus baheula kitu teh. Ya kuari Amerika kakarak nita cicing di imah katolonjoknya na. Atuh kami mau unggal ngaji dulur ulah sok ka mamana di imah bae.
geus ibadah bae di imah ulah sok keluar-luar acan tah karak nyaho nya ku asana lamun ieu kadenge ku Amerika woi kaluar deh tuh sia jana pajar urang sok kaluar hajut teu dititah cari ceuih geus tibah heula sok ka mamana sieuna bae teu ngeding jana wa kaluar bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang ngagali sejarah malam ieu urang memperingati satu sejarah Isra Mi'raj sekaligus wakilah masjid. Memperingati ialah ngelingan ngahudangkeun pangeling-eling urang ka masa lalu. Ketika urang nyaritakeun sejarah Isra Mi'raj, pikiran urang teh langsung ka Mekah. Langsung inget ka junjunan. Eta lah sejarah. Okos urang baheula pernah dinyeri ku Sarwiti. Eta henteu sejarah. Asal ngadenge be Sarwiti, eungap. Ieu bode urang. Baheula pernah dicacabla, dicarekan. Sia datang deui ka aing, ngaca goblok. Tuh boga ka isin satunya tanya ka aing. Kolot-kolot. Asal ngadenge eta bes sebelah corona meweh. Eta sejarah nostalgia. Kajen teuing teu diinget-inget ke inget bae kan ngajinya. Alah. Sejarah. Nah, ketika orang nyaritakeun Isra Mi'raj, hudang pemikiran orang Mekah. Masya Allah. Ayatna tadi dibaca. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat eta indah, kaindahanana dimimitian ku bahasa tanzih. Subhanallah. Eta teh pihartieunana wallahu a'lamu bimuradih, maha suci Allah. Nyaritakeun Isra berangkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sakiceep. Di masjidil aqsa naik ke sidratil muntaha sakiceep. Turun deui ti sidratil muntaha ka masjidil aqsa ilya sakiceep. Di masjidil aqsa balik deui ka masjidil haram sakiceep. Masya Allah. Numatak dimimitian ku subhanallah, maha suci Allah. Urang dititah ngabersihkeun Gusti Allah maca tanzih subhanallah. Lamun urang geus bisa ngabersihkeun Allah zahiran wa batinan, bahasana make subhanallah, batina bersihkeun. Allahumma lam yalid walam, Allahumma la ta'khudhu sinatu wala, teu boga anak teu dianakeun, jeung Allah mah teu pernah sare, teu pernah nundutan. Sieu mah Pak. Eueuh we teu kerek teh. Nundutan teh jadi adat. Bahkan keur dahar ge nundutan. Faktor usia meureun nya. Tah maha suci Allah.
lamun urang geus bisa ngabersihkeun Gusti Allah atuh naon bedana urang jeung Kangjeng Nabi dihiberkeun ku Gusti Allah urang ge bisa hiber. Coba-coba mengaji geura maca subhanallah zahiran wa batinan ku kula ku abdi urang kabehan urang taekeun ka luhur masjid haju titah ngaluncak hiber sia moal kebel tinggal sebuah nama hiberkeun ku urang Masya Allah teh ya numatak Imam Jalaluddin Rumi nyarita ya insan wahai manusia mun bahasa urang da mah kieu bae anjang dina kitabna hese di kitabna anjeun adalah manusia anu nyekutukeun ka setan. Kamu adalah bersekutu dengan setan dalam dirimu dan kamu adalah bersekutu dengan malaikat dalam dirimu. Maka di diri urang teh aya dua persekutuan. Hiji bersekutu jeung setan, kadua bersekutu jeung malaikat. Maka cek Imam Jalaluddin Rumi, tinggalkanlah watak setanmu di belakang. Ketika engkau bisa meletakkan watak setan, engkau akan terbang melebihi malaikat. Eta bahasa wali Allah. Lamun urang bisa meletakkan watak kesetanan urang berarti bersekutu jeung malaikat. Lamun urang bersekutu jeung malaikat, kos Kangjeng Nabi didatangkan malaikat Jibril, kemudian dioperasi, terus dibersihan, berelah hikmah jeung sajabana, terus dibere kendaraan buruk, berangkat jeung malaikat. Nah, eta malaikat Jibril sanajan Haji Pendi kula 100% insyaallah moal kebel deui bakal kadatangan malaikat. Ngan lain Jibril, Israil. Tere. Rada pantes lagi itu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan bahasa subhanalladzi, maknana subhanallah maha suci Allah, bersihkan kurang gara Gusti Allah di benak hati urang maha suci Allah. Lamun urang geus bisa ngabersihkeun Gusti Allah seutuhna, sarua urang ge bakal babaturan teh jeung malaikat. Ulah kaget lamun urang manggihan baheula murid Abuya Cidahu kapanggih jeung Mama Cidahu Abuya Cidahu di Baitullah. Ulah kaget lamun Syekh Mansuruddin ti Mekah lewat sumur Zamzam muncul di Banten. Ulah kaget lamun Syekh Abdul Karim guru Syekh Hasnawi Caringin di Mekah sakicep yang nama Caringin. Lamun lain babaturan jeung malaikat moal bisa. Kulantaran sieun mah babaturanna jeung juri. Atuh kos. Atuh. Tuh bareng jeung Ki Ato. Sarua. Lah, ialah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, letakkan watak setanmu di belakang. Engkau akan bisa terbang melebihi malaikat atau bersama malaikat. Urang dititah bertasbih, ternyata horenganan urang kahijab sehingga teu bisa maca tasbih. Al-Qur'an geus ngajelaskeun lain bae manusia nu maca tasbih. Tusabbihul lahus samawati sab'u wal ard wa man fihinna
wa in min syai'in illa yusabbihu lahu bihamdi wallahu a'lamu bimuradi tusabbihu lahu samawati sab'u maca tasbih 7 lapis langit wal ardu 7 lapis bumi wa man fihinna jeung naon aya di antara langit jeung bumi wa in min syai'in hiji perkara illa yusabbihu lahu kecuali maca tasbih ka Gusti Allah berarti 7 lapis bumi 7 lapis langit ngomong kabeh bertasbih kadeleuna ku urang teh paeh eta batu kadeleuna ku urang teh paeh eta taneuh kadeleuna ku urang teh teu boga roh eta benda-benda mati ternyata Al-Qur'an ngajelaskeun bahasa Gusti Allah kan berarti nu bogana maca tasbih ka aing batu teh maca tasbih taneuh teh maca tasbih kayu teh maca tasbih kabeh maca tasbih kunaon ari si ieu teu mah lain maca tasbih jualan tasbih tuh Masya Allah karim Al-Quran ngajelaskeun maca tasbih ulah kaget lamun Kangjeng harita teu damang kemudian aya malaikat Jibril sumping ka Kangjeng kaleresan di dinya teh aya korma dipasihkeun ku malaikat Jibril ka Kangjeng korma dicepeng ku Kangjeng korma tersebut ka kuping tasbihna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dituang ku Kangjeng sapasi deui dipasihkeun ka Sidina Abu Bakar Siddiq Abu Bakar nyepeng eta masih keneh ka kuping tasbihna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar beres di Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dicepeng ku Sidina Anas teu kadenge tasbih cek Sidina Anas Kangjeng masih nasbih ieu korma di Sidina Abu Bakar masih nasbih tapi di kaulah henteu nasbih berarti jauh amat pangkat pula jeung Sidina Abu Bakar Siddiq tuh batu Kangjeng nyepeng batu begitu dia cepeng ka kuping ku sadayana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar cepengkeun ka Sidina Hasan masih kene subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ti Sidina Hasan dicepeng ku sahabat nu sajan teu maca tasbih nu mantak tadi Haji Pendi datang ke imah itu ngadaharan cau ngadaharan segala duku segala nanaon datang ka dieu beak sapiring teu ngadenge tasbihna meureun da lamun ngadenge mah misalna duku tasbih pada tu pinteran sia jeung aing nah iya bentuk jelema blon teh kos kieu teu kadenge tasbih teu kadenge di babawa tasbih lain tasbih eta tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna Masya Allah kan dengan tasbihna bumi dengan tasbihna langit dengan tasbihna antara langit jeung bumi ku para aulia Allah ulah ku Kangjeng ulah ku Sidina Abu Bakar Siddiq ulah ku khulafaur rasyidin cacak-cacak ku Syekh Asdawi caringin tasbihna kadenge cacak-cacak ku Syekh Abdul Karim tasbihna benda-benda kadenge mentak bumi teh ngomong Syekh deuk ka mana oh rek ka Mekah kulana atuh geser atawa anjeunna anu ditiupkeun ku angin cok geura lamun eta ayat wa in syai'in illa yusabbihu bihamdi oh hiji perkara kecuali maca tasbih ka angin maca tasbih urang mah kuari teu paham ka bahasa angin ai Kangjeng Nabi Sulaiman makan ngobrol jeung angin urang mah teu paham kapan kauna bahasa hewan Kangjeng Nabi Sulaiman mah ngobrol jeung manuk jeung monyet tuh kan siapa sok asa bener bae
atuh itu monyet ieu rajana atuh lu ditonggengkeun mah bae buntutan bahasana paham Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam eta mah geus jelas tah mah hiji nabi hiji rasul hiji raja nu moal aya tanding datang ka kiamat atuh Kangjeng Nabi urang meleuwih ti eta sagala rupa salam ka Kangjeng ngobrol jeung Kangjeng onta ngobrol mau ngobrol domba ngobrol batu-batu salam ka Kangjeng assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah Masya Allah batu bae uluk salam kunaon urang hese jasa salam ngebaget jasa ieu urang grubug ya salam ka Kangjeng Masya Allah karim. Nah ialah diawali ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi laila baca tasbih berang lamun sering maca tasbih beda awak haram ulah loba-loba sapeting 10.000 ya Allah siapa ini bere 10.000 teh kira-kira eta ngeunang ngira-ngira ya Allah ayo lo banting mah 1.000 100 bakal mal maca yang membedak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wiridan dan syabdul qadir al-jailani kuddisa sirr subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tah eta tah wiridanana urang bacakeun eta lisan urang maca qalbu urang ngabersihkeun amma la yaliku tina perkara anu henteu layak ka Gusti Allah. Gusti Allah maha sempurna umat nage sempurna dadamelan nage sampurna sebab timbul tinu maha sempurna nyampurnakeun umatna kaayaanana model kos kieu aneka ragam nu jangkung nu pendek nu putih nu hideung nu mancung nu pengek untuk melengkapi kesempurnaan Gusti Allah dibere sehat dibere gering dibere sugih dibere susah untuk melengkapi kemahasempurnaan Allah dibere tenang dibere riweuh kuari usum corona untuk menyatakan melengkapi kemahasempurnaan Allah. Hanya wali-wali Allah anu tenang kabeh menang ti Allah ulah riweuh-riweuh menang Allah kabeh. Apakah memeh corona nu paeh ambalaya nu perang di Irak nu paeh di gurubug loba anu perang di Yaman anu modar di ambalaya kunaon urang kuari jadi riweuh urusan pemerintah tugasnya untuk mengamankan, untuk menenteramkan, tanggung jawab. Sebabnya adalah ra'in, kullukum ra'in. Sakabehna adalah ra'in, pengangon. Geus jana tanggung jawab. Bentuk tanggung jawabnya terhadap masyarakat kumaha? Bagi urang mah biasa bae. Ulah riweuh-riweuh. Urang diriweuhkeun ku perkara nu can karuhan. Ulah tungtuna main moal ka masjid kuna bisi aya corona engke ge jeung pamajikan ge kararieu beuh ngobrol jeung pamajikan kararieu bae ah teu anu boga sih bade teu boga ya Allah ya Rabb tuh ya sucikeun Gusti Allah zahiran wa batinan bahasakeun ku urang subhanallah jero qalbu urang sucikeun singnyan amala yaliku lah tina perkara nu teu layak sebab Gusti Allah mah maha sempurna tembongkeun di qalbu urang ke maha sempurnaan Allah saetik tinggalkeun watak kehewanan urang di antara hewan watakna urang deuleu ka solear eta monyet lamun didatangan ku urang haju dibere cau rebut sarua kos tadi we perebut pandadi ieu na biang perebut ieu raja malah eta watak hewan
nomor kaduana hewan mah teu meunang be manggih kangeuna haju bae nundutan hewan mah aya pan di dieu ge anu keur ngaji ge hees sakitu ge keur ngaji hees atuh komo melain keur ngaji tah mah budak mau bahasa perang ge perangnya nama batur ka mamana nya kerek heuy perang heuy Masya Allah bener pertama kadalnya sebenarnya ya Allah tuh eta watak hewan tah urang tingali hewan-hewan cek Imam Jalaluddin Rumi aya nu ngaran monyet kos kitu watekna aya nu ngaran kadal kos kitu watekna aya nu ngaran munding so teh di Bandung di dieu mah kebo eta kebo mah panjana mah atuh terus bae di kandang ge ngerekes bae panjana di kandang ge ngagayeman bae atuh teu beda jeung si eta kitu bae ieu mah watak hewan aya kabeh dinya anak malah ieu mah hampir jeung orek koros sapagodos tah hewan tinggalkeun perwatakan kehewanan sucikeun Gusti Allah nah lamun urang geus bisa nyucikeun Gusti Allah ninggalkeun watak kehewanan ulah loba teuing dahar mah dahar ngan ulah loba teuing cara Ibnu Arabi 30 poe teu dahar teu ngin wuduna sabulan sakali saha pi jelema geunana lamun tuan Syekh Abdul Qadir wudu isya ka subuh 40 poe hiji bae urang mah pan sakali salat ge 4 kali hitut sakali salat karena ke Allahu Akbar kacai deui geus milu deui jeung imam 2 rakaat kacai deui Masya Allah mali bejakeun aya lah jelema ge maksud lain urang dia bawaan pula apa itu lah ieu watak kehewananana sebab itu eta kapantina beuteung aya anginan anu henteu stabil makanan jeung minuman mantap Kangjeng Nabi mah ngatur bagi 3 atuh jang dahareun jang inumeun jang lolongkrang urang mah pan lamun can datang ka dieu can eureun woi siapa atuh puasa mah puasa bae berang nama puasa barang maghrib koboan eta papan lain ya Allah ya Rabbi tuh tinggalkan perwatakan hewan watak kehewan ulah lebating dahar ulah lebating nginu ulah lebating sare cukup sampai ting saretnya setengah jam oh ngaheapnya nah geus ya ulah milu balik jeung aing iya kan lalakon hiber dek lalakon hiber Kangjeng Nabi nu mantak dihiberkeun ku Gusti Allah meureun bahasa kerenna mah teh hiber nu mantak dihiberkeun awwalu ma budia pangheulana dimimitian Kangjeng Nabi teh ya untuk derajat Kangjeng Nabi ar-ru'ya shalihah masyaallah mimpi heula kal falak seperti waktu subuh cahaya-cahaya tidinya dibere hubiba ilaih Kangjeng Nabi teh dibere hayang nyepit teu hayang kapanggih jeung manusia teu hayang kapanggih jeung jelema embung ngadenge suara-suara uzlah Kangjeng Nabi ka Jabal Nur Gua Hiro 10 poe ke balik ke 15 poe ke balik 20 poe ke balik uzlah geus nyepi di luhur gunung sorangan saat eta gunung teh encan kajabah ku jelema iwati Kangjeng anu ngamimitian turun malaikat Jibril wajar Kangjeng Nabi didatangan malaikat Jibril sebab tapa iya mana tapana tuh tapa heula badak ahli-ahli tapa beda urang mah teu kudu ka gunung tapana di imah bae di imah urang mah tapana bebel ka pamajikan wayah nanya ulah neangan emang dek narik tapas heula kakak di jero kamar deh cek pemajikan baru kali ini aja ya sial siapa meureun tilok tadina jadi teu percaya pemajikan ge tah ya jadi urang teh bebeja ka pemajikan geus sterilkeun kamar
anak majikan ulah ngaganggu asup urang ke kamar mau HP Uzlah sih mau HP heran ini mah dah stereo itu ieu deuk lalakon hiber mun Kangjeng Nabi mah geus jelas saha anu ngangkat malaikat Jibril sebagai menko saha anu ngangkat malaikat kitu Mikail sebagai pendampingna langsung Gusti Allah urang mah kuari deuk diangkat jadi menteri wow musyawarah lagi ambay-ambayan deuk diangkat jadi DPR ambay-ambayan endek ngangkat-ngangkat pemerintah ambay-ambayan itu ge can karuhan pelaksanaanana lamun geus Gusti Allah anu ngainstruksikeun langsung malaikat Jibril langsung malaikat Mikail jeung malaikat-malaikat anu sejen leutik horeng dunia teh qobdoh sakieu mun cerek bahasa urang sucikeun Gusti Allah dengan bahasa subhanalladzi zahiran wa batinan tinggalkeun watak hewan urang mulai kebersihan jiwa urang muncul resep urang hudang ti peuting manggih peuting teh senang ibadah ka Gusti Allah ya Allah neuli tasbih teh kekerot hayang geurana tasbih si tolol mah gitu indah manggih peuting teh sunyi senyap Masya Allah takarrub tadarruk ka Gusti Allah nu mantak para aulia Allah bisa halali berteh ilah nanzehkeun Gusti Allah ketika orang bisa ngabersihkeun Gusti Allah atuh Allah ngutus engke malaikat diletikeun bumi teh di ka mana maneh lamun ayeuna para aulia Allah anu model koskarar itu geus kumaha meureun Jakarta geus kumaha meureun Banten geus kumaha meureun Pulau Jawa tetapi kulantaran aya keneh para aulia Allah tentrem pemerintah kajen kena ngomong corona masyarakat mah tentrem tenang naon ya tak ieu kunaon ieu masyarakat alhamdulillah boga imanna istimewa ieu kan dilarang ieu urang rame-rame kos kieu itu terus bae lah malah manyana mah usah bodoh lah pae mah kumangke bae ge tah ieu kan geus nekat berarti kan tetep urang kudu hati-hati jaga eta mah syariat kayakinan tetep ka Gusti Allah bersihkeun Gusti Allah sucikeun Gusti Allah subhanalladzi tinggalkeun perwatakan ka hewanan urang lalaunan mumpung urang masih kene diberi kesempatan hirup sehat lalaunan ketika urang dahar teu bisa ieu nyaetikeun dahar teh inget bae kana mere daharna sakitu bae begitu dahar masyaallah lamun lain Gusti Allah ieu nu ngadatangkeun sangu jamuah ketika ku urang di dahar aya rasa inget kana mere rasa lo baja lemah anu kaya tapi teu karasa rasa sangu teh tuh di rumah sakit ambalai hayang ngeunah dahar teh hese jutaan nya namanya rumah sakit beuh urang mah masyaallah ieu madu karasa amis uyah karasa asin segala rupa masyaallah masih keneh karasa keneh bae maha suci Allah nu geus mere rasa ka abdi batur mah dipareuman rasa inget bae kanu merena ku sakitu ge masyaallah nah lamun Kangjeng Nabi dihiberkeun ku Gusti Allah lain udageun lamun para aulia Allah dihiberkeun ku Gusti Allah lain udageun jang potongan urang mah kumaha tuh urang mah naikeun diri bae tina bodoh kana pinter eta ge geus mi'raj sebenarnya mi'raj urang mah kuari mah tina bodoh kana pinter tadina aing teu bisa wudu teh hayang bisa taekeun di diri urang teh kuari tadina urang teu bisa salat hayang bisa salat taekeun diri urang kuari mi'raj urang naik urang mah geus kos kitu bae kangjeng mah geus jelas pilihan Allah aulia Allah geus jelas tamah pilihan Allah ulama-ulama geus jelas pilihan Allah jang diri urang aing ge neuk milu bae naekeun diri carana naekeun urang mah kitu bae
tina bodoh karena pintar sakitu bae nu tadina teu bisa wudu supaya bisa, tadina teu bisa salat supaya bisa, tadina teu bisa rurukunan supaya bisa, eta ngaranna naikeun diri mi'raj eta teh nu kitu ngaranna. Geus lamun hayang bisa wudu, geus urang sakola SMP. Aya ge pendidikan di sekolah SMP babul wudu. Aya eueuh. Aya teh eueuh. Nu bener satu ngajawabna. Di mana tuh jaritakeun wudu di mana? Pondok pesantren. Urang hayang naikeun diri babus salat, aya eueuh di SD. Eueuh atuh geus ka pondok pesantren. Urang hayang nyaho rukunan syariat, taikeun diri urang tina bodoh kana pinter supaya nyaho hukum-hukum Allah. Pesantren lain mondok. Sebab lamun mondok kampung eta pondok ya nama. Lahir didinya, paeh didinya, bodoh terus. Kampung pondok. Ieu mah pesantren. Taekeun diri urang. Abeh engke di akhirat ketika urang ditanya bisa ngajawab. Sebab urang geus naekeun diri. Wudu bisa. Salat bisa, puasa bisa. Komo datang ka geus jaho wudu bag-bagan syariat, salat, puasa, zakat jeung sajabana. Eta karena bag-bagan syariat hayang leuwih istimewa deui coba ibadah ka Gusti Allah teh supaya cara para solihin kong ngeunaheun amat meuli salat teh teu eureun-eureun. Urang mah 2 rakaat 4 rakaat pegol. Idih. Diuk sakumaha aya pakuan di dieu. Goyang. Masya Allah, tapi kok para ulama, para wali Allah mah tenang. Diuk teh meureun kolbuna nu beda. Datang ka hayang coba kumaha ta kolbuna tah. Nah, taekeun diri urang, mi'rajkeun diri urang. Mi'raj diri urang mah tina teu bener supaya jadi bener, tina bodoh supaya jadi pinter, eta mi'raj urang. Nu kamari urang teh baji dorang, Gusti kajurungku nafsu hewani urangna gede. Urang teh kamari teh keur nyarupaan ka kebo, nyarupaan ka sapi, nyarupaan ka kadal. Segala rupa dihayukeun bae ku urang teh. Masya Allah horengaran bakal paeh urang teh mi'rajkeun diri urang. Gusti mulai ayeuna abdi teh rek nurutan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ditaekeun ku Gusti, abdi ge rek naek sorangan. Minimal ka beuteung pamajikan. Tos sia maju kadinya bae nu boga. Taekeun diri urang. Ya Allah ya Rabb. Nah, hikmah tina Isra Mi'raj lempangkeun diri urang menuju Allah, taekeun diri urang ka Allah dengan cara tinggalkeun perwatakan hewani urang. Deketan nu geus bisa, kiai mana nu geus bisa. Aji ku urang. Sok minta petunjuk urang supaya urang tentrem jeung tenang menghadapi Allah. Ibadah ka Gusti Allah teh mantep. Nah, sebab ulah kaget. Di alam dunia teh kuari di alam dunia masjid aya, gereja aya, kuil aya. Dihayu-hayu ge titah ka masjid anu lain bagian nama moal, dihayu-hayu titah ke gereja nu teu aya bagian moal, diulah-ulah ka kuil bagian nama ka ditu bae. Eta mah kabeh teh geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal urang bae bersyukur, alhamdulillah hadeuna ge aing mah resep ka masjid, salat betilok. Resep ka masjid teh bagus amat di masjid. Geus bae tapi liwat doang. Urang guru buba tolol. Tah. Iya. Ya, jadi ieu kuari bakal jadi kuku bagi. Nu boga bagian bakal ka sorga, resep pasti ka masjid. Nu boga bagian ka neraka pasti resepna ka gereja. Nu boga bagian ka neraka resepna ka kuil. Kitabna ge beda. Nu bakal ka sorga dibere resep maca Quran, dibere resep maca hadis, dibere resep maca kitab-kitab syariat. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diterjemahkeun ku para ulama. Geus jelas ulah hese-hese. Tanda cek dina cek Syekh Nawawi asal jelema daek ngaji daek salat ulah hese-hese eta teh bakal dihijikeun jeung ahli surga. Ulah hese-hese cek Syekh Nawawi tanara.
lamun jelema teu daekeun ngahiji jeung tukang ngaji teu daekeun ngahiji jeung salat teu daekeun ngahiji jeung nu bener kaditu bae geus eta tanda bahwa nyana bakal jadi ahli neraka. Tinggal introspeksi bae diri urang aing ieu sok ka mana asupna barang mikiran ka masjid ozo ngedeng tas nganjang asup ka masjid istirahat. Hai asli nama aktivitas di situ. Nah iya tiga introspeksi diri urang gue ka mana. Nah aya hiji jelema ngariung di masjidna anyar. Wih megah. Begitu diriung-riung eta masjid. Panitia ngatur. Lurah masuk, bupati Munkuarima masuk, polsek masuk, kiai-kiai masuk, tokoh-tokoh masuk. Geus tah, di masjid dia tuh paksa penggede. Ayalah jelema nu asup, ulah. Ya nama teu asup jadi ulah. Ribut di jero masjid teh lain ribut nanaon nyaritakeun pembangunan masjid jeung nyaritakeun hikmah-hikmah ngabangun masjid jeung nyaritakeun fadilah-fadilah masjid. Nyana deuk asup deui nu saurang. Istulah sakian. Ieu mah para penggede, maneh mah geus di ditu bae. Kaluar deui nyana mah. Cek aing hayang ngadengekeun sebenarnya mah. Ngobrol naon sih teh jero masjid. Mani teu meunang aing cek nya teh. Kieu di jero masjid teh atuh komo aya bupati, komo aya bangsa, kitu camat-camat yang sajabana jaritakeun pembangunan masjid kos panitia tadi bae kitu tah. Jaritakeun riwayat-riwayat masjid-masjid bagus. Nah, ieu jaritakeun hikmah jeung sajabana. Katilu kali si eta deuk asup deui. Ulah cek panitia, ieu mah khusus. Teu kula mah cenah hayang ulah. Ye, kula hayang maksa jeung kita hayang ngadengekeun ka jero. Ye ulah emang sia saha? Coba cenah kula saha nu sabenerna. Coba deuleu ye saha kula ieu, batak hayang asup ka masjid ge saha ye kula ieu. Satu sia. Atuh coba deuleu heula, mun teu kula hayang maksa ge ka jero. Henteu ieu mah jelema terhormat kabeh, sia mah kos kitu jeung teu kudu. Geus di luar bae teh jeung si eta. Oh ih, cakeun hayang ngadengekeun. Coba sanu wauh ka kula ye. Eueuh nu wauh. Bebeja coba ka Gusti Allah. Bejakeun ka Gusti Allah saha kula. Aya tah kiai langsung hadiah ka Kangjeng Nabi, ka sahabat, aulia-aulia Allah. Barangnya tadarruk ka Gusti Allah teh bentak horenganan eta jelema nu dilarang ka masjid dan wakafna nu ngawakafkeun tanah atuh si kiai ka murigak bulu jeh orang ngembogana atuh kabeh di jero masjid bubar atuh urang mah cenah nyaritakeun teu boga anu boga ada deuk asup teu meunangeun. Ya Allah ya Rabbi hampuraki tapi barang geus kanyahoan bahwa nyana nu bogana geus eueuh. Waduh, cak bupati. Ieu urang kumaha ieu geus kieu cak. Urang mah pandongeng teh lain nu boga. Nyana nu ngawakafkeun teu meunang asup urang isin urang ieu sebenarnya mah. Isin cak cenah anu ngawakafkeun teu meunang asup ai urang di dieu. Boh, beak duku sapiring. Cau, masya Allah, malah coba di kantong naya betul. Gusti Allah nu agung katolonjok. Ternyata horenganan setiap bangunan masjid nu bogana aya hanya ahli Allah anu nyaho hadir gana. Kadang pipilipidan suraseri nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hati-hati di masjid-masjid. Ingat urang kanu ngawakafkeunana abeh masjid mana bae pinuh ku barokah sesuai jeung ngaranna ieu Masjid Al Barokah. Ya
ulah cara di hiji lembur di ditu masjid dijual gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Eta bahasa nu bogana teh panjang, nu boga dunia Allah, nu boga jabatan Kangjeng Rasul, nu boga jabatan kawalian, nu boga masjid asli nasaha, nu bogana nu ngagegeh. Eta teh persilahkan untuk masuk dengan cara bukakeun ku urang jendelana jeung lawang, bacakeun ku urang Fatihah. Ketika dibacakeun nyana bakal muncul hanya jelema-jelema anu teu paham lah anu ngalarang nu bogana asup ka nu bangunan nu bogana. Jadi kuari mah di akhir zaman mah nu bogana teu meunang nincek dina nu bogana. Kos negara urang negara urang teh urang nu bogana ya. Tapi orang teu meunang kuari teh kukumaha di negara urang. Panjang kan dongeng. Nah, agama urang nu boga. Tetapi agama urang teh teu meunang ku urang diutar atur ku urang. Jadi urang nu boga tapi urang namu. Panjang dongengna. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika urang geus galeungiteun watak hewan urang bakal indah geura ibadah ka Gusti Allah. Neuleuh masjid teh indah. Resep paranti takarrub ka Gusti Allah. Aya hiji aki-aki Rudin ieu ganteng. Suka mah ganteng atuh. Ya ieu mah Rudin gring. Saja basi Rudin ti Rudin teh gring ngap-ngapan. Aki-aki lah. Kapanggih ku Kangjeng Nabi Musa, diusap ku Kangjeng Nabi Musa seuri bari halala, ditangkep ku Kangjeng Nabi Musa bunga. Kangjeng Nabi Musa langsung ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbun bahasa urang, kasihanilah ieu aki-aki, leungitkeun gering bengekna jeung gering rudina ateul ka deuleuh. Ya Allah ya Rabb, seluruh penyakitna pangleungitkeun abeh mantap ibadah ka Gusti Allah. Langsung angtungnya. Nabi mah nabi bae. Rasul mah rasul bae. Teu kudu kula didoakeun kos kitu. Teu kudu kula mah geus anjeun mah anjeun bae jeung Gusti Allah. Kula jeung Gusti Allah. Kula iman ka anjeun tapi ai kudu didoakeun leungit penyakit teh heula. Beh. Cek Kangjeng Nabi Musa karak panggih mah kos kitu. Kayak pan batur bae teh lamun hayang cager teh kajeun teh ngajualan taneuh, ngajualan banda, imah sekalipun bahkan mitoha dijual. Kok ieu aki mah ieu mah. Ye, cek nya. Coba-coba Gusti Rasul Musa alaihi salam minta ka Gusti Allah pangleungitkeun penyakit kula, justru dengan penyakit rudin kula, penyakit rodek kula, penyakit bengek kula, ieulah mawa derajat kula jadi wali Allah. Lamun dileungitkeun penyakit kula, mungkin kewalian kula eueuh teu nyaho meureun anjeun. Kula teh indah ku penyakit sebab deukeut ka Gusti Allah. Kula bisa hiber deuk ka mana bae ge lantaran penyakit. Si ieu teu bisa hiber teh lantaran sehat. So teu bisa hiber sieun mah tuh. Sehat. Geus kolot sehat bae mah jae ge Firaun tuh pernah gering mah. Tuh. Ya Allah ya Rabb. Nah, jadi kieu maksudnya ketika orang diangkat derajat beda-beda, aya nu beres susah bae. Kiai kajeun teu kiai ge susah bae. Eta di dinya bakal diangkat derajat, tapi bisa hiber teh kiai. Aya anu teu mah sedih bae heran aing mah. Ngajoak bae urusan kos kitu teh tah. Aya nu dibere gering bae tah. Eta teh anu diangkat derajat. Aya jelema ditinggalkeun pamajikan. Nah, eta mah lain diangkat derajat kesepian tah mah. Lah ieu macam-macam.
aja Gusti Allah lah anu ngatur kana hambana nu diangkat derajat. Nah tinggal urang we dek dikukumahakeun ge kumaha Gusti Allah, da penting urang deket ka Gusti Allah dengan cara taekeun diri urang ibodo ka pinter ngaji beres geus. Isra Mi'raj urang mah ngaji bae geus. Nyaritakeun Isra Mi'raj Kanjeng Isri tapi kunaon perubahan isrokeun mi'rajkeun diri urang. Lamun urang pinter engkena moal kabalinger. Pinter moal salah. Ulah cara orang Madura. Orang Madura mah kan eta kos kitu. Nyana kan naik beca. Nanjak, begitu nanjak di luhur pas lampu merah. Beureum. Beureum lah cek nyana teh nya capek kudu eureun. Pan mah beca cek nyana teh. Untuk kudu eureun mah engke kudu ngos-ngosan deui. Dilangsungkeun bah. Watu nu tidieu-tidieu tu kan ngarem kabeh. Ngarem kabeh mesti katabrak. Artinya nama tenang we, tinggal polisi goblok. Sia teu bisa diatur amat ieu lampu merah. Tetep bae nama seribet teh goblok. Kumaha teh jawabanna urang Madura? Mun aing teu goblok ge moal ngabeca aing. Aing goblok teh aing ngabeca puguh. Sakade teh sia indit. Tinggal polisi be sia teh nu salah aing. Tah eta teh jelema kos kitu teh salah apa bener wallahu alam. Wallahu alam kos jelema dongeng di kitab Thariqah. Aya jelema gering masuk rumah sakit. Ieu teh kudu tambah darah. Deui cara kecuali tambah darah. Ditanya siap tambah darah? Sangat siap, tapi kulama embung darah DPR. Embung darah pemerintah, embung darah pamalingan. Emang kunaon? Lamun kula ditambah darah ku DPR moal ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah, pasti utang itung bae. Proyek-proyek. Lamun kula dibere darah pamalingan, atuh engke sehat mah sehat ngan maling melulu. Lamun kula dibere darah pamarentah, atuh moal beres ge urusanana. Embung kula mah. Kuduna darah kiai. Ahli Allah karek kula daek. Neangan darah kiai teu manggih. Ayana DPR malu. Nu siap teh dulurna DPR, dulurna pemerintah, dulurna pemalingan. Embung aing mah. Embung cek dokter teh ieu kan lamun teu tambah darah paeh. Akhirna nya terus bae ngap-ngapan paeh. Teh eta teh anu salah apa bener sih? Nyana teh tak kudu tambah darah tapi darahna embung ti pamarentah, embung ti DPR, embung ti pamalingan datang ka paeh. Cek urang mah atuh maningan ge pertahankeun bae. Ieu sanyana teh mempertahankeun hirup nya melalui tambah darah tapi embung darah sambarangan sampai paehna. Salah apa bener sih nyana? Coba pikir ge ku urang. Pikir ge ku urang. Masyaallah karim. Ketika badahanana dikubur sagesa dikubur diimpikeun ku wali Allah seserian jana. Indah cek jana kula paeh lantaran nikmat da kapanggih jeung Gusti Allah. Lamun kula ditambah darah syariatna bisa hirup syariatna tapi meureun kula jadi pamalingan. Tapi meureun kula teh jadi anu mempertahankan kejujuran demi medang ridho Allah kajen teuing paeh. Tah model urang mah pan lain kitu, lamun tambah darah, kumaha mun darah aja pendek kajen. Atuh kene sia ngoplos karung malul, oh masalah. Yang mana penting hirup kajen jadi sepeleng elos. Ya Allah ya Rabb. Nah ialah buat perhitungan untuk menuju ridho Allah. Pinterkeun diri urang, isrokeun diri urang. Mi'rajkeun diri urang jelema nu geus mi'raj aki-aki didoakeun supaya sehat carekan Kanjeng Nabi Musa geus mi'raj ka Gusti Allah jelema nu geus berbaring di rumah sakit daripada acak-acakan tambah darah bisa naon mempertahankan hirup tapi kadituna bakal cilaka moal aing mah kajeun teuing paeh isrokeun mi'rajkeun ketika urang geus diisrokeun mi'rajkeun diri urang tinggalkeun kezaliman tinggalkeun kebiadaban tinggalkeun kesalahan nu aya adalah cahaya Allah bakal indah hirup. Yuk urang isrokeun diri urang mi'rajkeun apa mantep. Lamun eta Isra Mi'raj dina Al-Qur'an dijelaskeun minal masjidil haram ilal masjidil
Aqsa ti masjid ka masjid. Di masjid ke masjid tak bertepatan dengan Isra wal Mi'raj sekaligus wakiroh masjid. Memang sesuai Kangjeng Nabi teh minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Horeganan jangan isrokeun diri ka Gusti Allah, ngami'rajkeun diri ka Gusti Allah masjid. Lamun urang hayang nyaho kagedean iman di lembur eta deuleu masjidna. Ulah deuleu imah. Lamun imanna baragus masjidna metetet iman tuh nanaonan. Tapi ketika dalam masjidna begah urusan imah mah didinya letakna keluhuran jeung kakandelan iman di negeri eta. Iman di lembur eta. Malaikat di luhur langit neuleuh ka handap cahaya-cahaya nu kadeuleu adalah cahaya masjid. Sakumaha urang di dunia neuleuh ka luhur langit nu kadeuleu cahaya-cahaya bintang. Urang neuleuh ka langit nu kadeuleu cahaya bintang. Malaikat neuleuh ka bumi nu kadeuleu adalah cahaya-cahaya Baitullah, cahaya-cahaya masjid-masjid Allah. Sebab ieulah nu bercahaya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Isrokeun diri urang ti masjid ka masjid. Merajkeun diri urang ti masjid ka Gusti Allah. Mantak steril masjid mah hiji nu junub teu meunang di masjid, nu head teu meunang di masjid, ngomong dunia teu meunang, bangunanana sarua jeung desa. Sarua ieu teh materialna mah batakna sarua, gesikna sarua, besina sarua, semenna sarua, tapi geus wujud bentuk jadi masjid, jadi berbeda jeung kantor DPR, berbeda jeung kantor-kantor sejen. Di ditu mah amburadul ngomong naon bae ge, tapi di masjid ngomong dunia haram. Beda masjid. Sebab naon dia? Jang mi'raj ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, loba hikmah-hikmah nu ku urang dicaritakeun. Jang menggugah hati urang, ieu isrokeun diri urang, ieu mi'rajkeun diri urang. Contoh Kangjeng Nabi urang, contoh para khulafaur rasyidin, contoh para aulia-aulia Allah, contoh para ulama-ulama. Urang mah geus bae ngamerajkeun diri urang, ti bodoh supaya pinter, ti teu nyaho supaya nyaho, ti kurang pati bisa ibadah jadi bisa, ti teu ngeunah ibadah jadi ngeunah. Etalah mi'raj urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malam ieu hiji wakiroh urang doakeun mudah-mudahan ieu masjid teh dibere kuat, dibere tentrem nu ngeusina, dibere tenang nu ngeusina, dibere lipet ganda ganjaranana. Mun tadi kula dongeng nu bogana eta teh horeganan ngaharepkeun jeung nampaan kana ganjaran-ganjaran anu luar biasa. Irah di waktu ieu mah keur carita bahwa urang teh kuari gunting pita masjid sesuai jeung Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sakali deui para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, can bisa wudu, can bisa salat, wayahna isrokeun diri urang, mi'rajkeun di pondok pesantren. Cenah geus kolot, ulah neuleuh kolotna, mumpung hirup keneh, can bisa mantep ibadah ka Gusti Allah, tanyakeun ka kiai. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aslina tina Isra Mi'raj tadi bersihkeun Gusti Allah dengan tasbih, lobakeun maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Eta lamun disingkat bae cukup bae subhanallah 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 subhanallah. Urang ulah eleh ku hiji pedagang. Aya hiji pedagang anu osok ka pasarna teh jam 2:30, tukang sayur berarti. Satu ketika manehanana ka pasar burung purukututna sasada. Kunaon kadengena lain purukutut, kadengena subhanallah subhanallah subhanallah. Atuh kaget isuk-isuk ka iwa kula. Aya naon? Si Mbak deui. Si Mbak lain lalaki-lalaki acan. Ada apa Mbak? Saya mau ke pasar kok, burung purukutut saya itu kedengarannya subhanallah subhanallah. Ih kurang ge murid gak boleh sih jelema teh lain sih. Iya tuh aing can pernah ngadenge. Subhanallah. Bener Pak, bener. Saya mah masyaallah. Emang kerjaan Mbak apa? Saya ke pasar.
Sebelum ke pasar, saya kan kalau bangun ntar jam 2, terus mandi, terus wudhu, terus sholat. Habis sholat saya kemas-kemas, terus ke pasar. Paingan sekula bisa ngadeng atau tahajud heula. Sih ieu. Sakalina tahajud berang peuting. Manya tahajud berang peuting. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, renungkeun tina hikmah Isra Mi'raj ieu. Baca tasbihna subhanallah 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 subhanallah. Isrokeun diri urang jeung mi'rajkeun diri urang dengan cara taekeun ka nyaho urang ngaji berarti. Gitulah mudah-mudahan urang kabehan nu kumpul di dieu khususna umumna dulur-dulur urang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah tina berbagai panyakit-panyakit nu kuari keur meujana rame, tina berbagai wabah-wabah anu lainna, tina berbagai penyakit-penyakit anu lainna. Tur mudah-mudahan urang ditangtayungan ku Gusti Allah, dibere daek ibadah ka Gusti Allah, cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Rasulullah, cinta ka para penerus-penerus Rasulullah, sehingga urang di akhirat dihijikeun jeung ahli Allah, berangkat menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakeun para kiai mudah-mudahan dibere kararuat, para ustad dibere kararuat, masyarakat nage mudah-mudahan dibere kararuat, sehingga urang kabehan aya dina kakuatan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakitu ala kadar pihatur tisim kuring, hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.